Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nya. Alhamdulillah urang tiasa keneh patepung lawung di Jomantara baraya dina pidangan dongeng Sunda. Mang saja ngalajengkeun deui cariyos Malespati anu jadi adi bagian anu ka-17. Ieu cariyos karangan Mang Nyalira. Atuh bilih wae salami ieu cariyos anu kasebutna menuju alit, kasebat asma saparantosna dewasa. Pon kitu deui kasiniran lakuning perlampahan ku ieu cariyos Mang nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Da ieu mah mung saukur karangan hungkul nya baraya teu malah mandar sing janten hiburan kanggo baraya Sunda di mana wae ayana. Atuh Mang nuhunkeun ka baraya anu parantos subscribe kana channelna ieu. Mudah-mudahan Mang sing tiasa mandongengkeun kanggo saterasna. Teu mudah-mudahan oge Mang saterasna tiasa ngariksa sareng miara budaya Sunda utami namanya budaya urang sadarea. Atuh ieu dongeng oge mugi asing lestari salamina. Mangga atuh baraya urang lajengkeun deui hancagarapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka upami teu lepat mah Mang Sahili sareng si Sade tos aya di payuneun lawang leuweung paniisan teh nya baraya. Kumaha lajengna mangga wilujeng ngadangukeun. Sanggeus dirasa cukup kunuduaan teh rareureuhna, teu lila Mang Sahili kadenge deui nyarita. Tah, ayeuna mah hayu atuh Sade. Urang ngamimitian deui asup ka leuweung. Bisi engke mah kaburu poek. Ceuk Mang Sahili ngajak ka si Sade. Hayu atuh Mang. Tembal si Sade bari cengkat tina diukna. Kade Sade, kudu hati-hati euy. Ulah sileureun. Urang kudu caringcing page kancing, saringsat page iket. Sabab bahaya anu baris ku urang di singhareupan teh. Salian ti sasatoan anu garalak, urang oge kudu waspada ti bahaya anak buahna Ki Jarong anu sawaktu-waktu mah tangtu bisa pasangruk jeung urang Sade. Ceuk Mang Sahili ngawadianan ka si Sade. Nya tangtu uing oge hati-hati Mang. Tembal si Sade bari ngagilirkeun bedog anu ngagaplek dina cangkeng kencana. Kitu-kitu oge si Sade salila bebarengan jeung Mang Sahili sok rajeun ku Mang Sahili dilatih silat keur panjagaan dirina. Jadi teu bolos strong teuing saeutikna oge. Geus kitu nuduaan muru kalawang anu brasna ka leuweung gede teh. Bus duanana mimiti asup ngalewatan eta jalan. Beuki lila beuki ka jero we nuduaan teh. Sora sasatoan mimiti reang kadarenge. Aya sora bagong anu pating salegor. Sora anjing leuweung anu pating cungungu. Ditempas ku sora silili anu pating karoek dina saluhureun tatangkalan. Pon kitu deui sora maung anu sok rajeun sakapeung kadenge ngagaur. Geus puguh deui sora manuk mah anu laletik mani recet dina sela-sela tatangkalan. Atuh da teu rek kitu kumaha. Ngaranna oge di jero leuweung gerot. Leuweung gonggong simagonggong. Leuweung nu masih keneh arang langka kasaba ku jalma rea. Iwal ti Ki Jarong we hungkul meureun jeung pada baturna anu warani cicing di eta leuweung teh. Gaur gaur suara maung kadenge deui. Sorana meni matak muringkak kana bulu punuk keur anu ngadengena mah. Kitu deui
keur mangsa hili jeung si Sade anu harita keur ngaksruk di jero leuweung. Teu lila kadenge suara si Sade anu nyarita ka mangsa hili. Waduh, meuni geuman kieu Mang leuweung teh. Ieu bulu punuk uing meuni carangkat kieu Mang. Dangarana oge di jero leuweung atuh Sade. Tangtuna oge beda we jeung kahirupan urang di lembur. Di dieu mah tempat caricing maranehanana. Sarua we keur maranehanana oge. Lamun asup ka lembur mah tangtuna oge ngarasakeun hal anu sarupa. Keun we nu penting mah asa ulah ngaganggu ka urang Sade. Tema mangsa hili bari terus leumpang asup ka jero leuweung. Cag urang tuna heula mangsa hili jeung si Sade anu keur araya di jero leuweung. Ayeuna urang nyaritakeun deui si alam baraya sareng Kisabda. Harita sanggeus duanana baralik ti cai, tuluy duanana ngajalankeun heula kawajibanana salaku parentah tinu Maha Kawasa. Sanggeus rengse geuk duanana sarila di ruang tengah. Geus kitu pok Kisabda kadangu nyarita. Alam, iraha kira-kirana hidup rek mamit jan lumampah deui keur maluruh nu jadi kolot hidup teh. Terus Kisabda ka si alam bari jeung mencrong socana neuteup kana rarahena si alam. Pami ku aki di Widian mah enjing panginten abdi bade ngawitan deui maluruh nu janten sepuh teh ki. Kitu tema si alam. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Jeung hampura aki ge alam. Lain hartina aki ayeuna geus teu hayang kacicingan ku hidup. Tapi kacida salahna keur aki. Lamun aki teu ngajurung laku ka hidup. Sabab ari ayeuna mah kahijina hidup teh geus manjing dewasa. Kaduana naon rupa pangarti anu aya di aki geus diketrukeun kapanan ka hidup. Atuh ari anu katiluna sabab hidup masih keneh boga kawajiban pikeun maluruh anu jadi kolot hidup. Jeung numpes sagala kaangkara murkaan anu masih keneh disebarkeun ku jalma-jalma anu salawasna sok ngagugulukeun kana nafsu, umar amarah, rasa aing uyah gidul, aing wani henteu deungeun. Pangrasana mah ieu alam dunya teh maranehanana we meureunan. Nu nyukang lantarankeun hirup maranehna teh jadi naon sakama-kama. Saudelna, sakarepna migawe sagala rupa pagawean anu teu parok jeung batur. Tanya nu kieu nu kudu ku urang dieureunkeun teh alam. Mohon mangga Ki piwuruk ti aki sejadi estokeun pisan ku abdi. Tah isyuk memeh indit kade sing tarapti naon rek kudu dibawa ulah nepi katinggaleun. Sangkan lengkah urang teh teu gaplah. Aki moal bisa mekalana naon ka hidup iwal ti ilmu anu dibekelkeun ku aki ka hidup. Ari ilmu mah moal beunang ku beak sanajan nepi katutup umur oge. Malah lamun ku urang eta ilmu loba dikeun ka batur lain kalah ga ngurangan eta ilmu teh tapi kalakah namahan. Beda jeung harta atawa duit. Duit mah kapanan lamun dibagikeun teh nyangurangan we meureunan. Kajaba lamun urangna daek nyarna deui eta duit, karek namahan deui eta duit teh. Mohon Ki. Tapi senajan kitu nya aya we ari aki oge pepernian mah ari keur
Sekalian hidup dahar wae dep naon dahar wae di warung mah. Sabab kapananda beda ari kaayaan hirup di dieu jeung di lembur mah. Di dieu mah cek babasaanana hayang itu hayang ieu panan karingala karingalawel. Tapi ai kangaranan di lembur mah hirup kumuh jeung jalma rea. Nanaon oge kapanan kudu sagala dibeli. Tah ieu alam pepernian ti aki keur hidup. Tapi da ari gede mah henteu. Ngahaja we aki sok rajin ku kumpul ari sakalian. Baheula dijualan hasil pepelakan ka urang lemur. Kitu saur Ki Sabda bari ngodok saku kampretna. Tos kitu kurehel tina pesakna aya kanyut kunang anu di jerona duit logaman. Tah ieu alam sok tarima saur Ki Sabda bari sareng ngasongkeun ka si alam kituna teh teh kanyut kunang teh. Atuh gap ku si alam ditampanan bari pok nyarita. Hatur nuhun Ki, katampi pisan segala rupi kanyaah aki ka abdi. Tema si alam bari jeung nampanan kanyut kunang anu diasongkeun ku Ki Sabda ka manehanana. Tah kayeuna meureunan geus waktuna ieu teh tinu Maha Kawasa alam. Geus nitih wanci anu mustari ninggang mangsa anu waluya. Hidu naon hirup jeung aki teh meureun hidup. Isuk mah geus kudu paturai. Masing-masing ngaguar deui carita anu anyar. Keur hidup geus waktuna. Isuk mimiti turun ti ieu gunung. Pikeun ngajalankeun sagala pancen anyar tinu Maha Kawasa. Tah gade sing amanah dina ngajalankeun panjenna. Ulah rek nepi ka ngijing sila bengkok sembah tinu kawasa. Sabab nanaon oge tangtu aya walesna. Tah ayeuna mah atuh jig geura tatahar heula keur isuk. Naon wae nu rek dibawa geura siapkeun ti ayeuna. Jadi isuk teh kari miang we hungkul. Saur Ki Sabda. Geus kitu mah baraya. Si alam ngaleos ka enggona rek meresan heula parabot anu sakirana isuk dibawa. Harita kaayaan di luareun eta imah mimiti maju ka peuting. Hawa pagunungan geus mimiti karasa tiis. Sora angin kadengena menising saleor dina tatangkalan. Ari di luhureun langit katempo bentang anu baranang pating karetip jeung pating kariceup. Siga nu harayang milu nyaksian ka si alam anu mimiti poe isuk rek ninggalkeun eta pagunungan. Kocapkeun isukna kira wanci carang cangtihang. Ki Sabda jeung si alam tos katingal deui nuju sarila ti ruang tengah bumina. Teu lami pok Ki Sabda kadangu deui nyarios. Alam incu aki. Tah ayeuna mah geus waktuna pikeun hidup turun ti ieu gunung jalu. Tah aki ayeuna rek ngawariskeun ieu batu ali ka hidup. Lamun hidup butuh bantuan sambat we ngaran aginya. Ke pasti bakal aya nu datang kadinya. Tah kitu we alam. Saur Ki Sabda bari jeung masihkeun batu ali ka si alam. Ari eta rupana batu ali teh siga panon ucing, luarna bodas. Ari di tengahna aya titik hideung. Kap ku si alam ditampanan. Geus kitu dipasangkeun kana ramo anu kenca.
jeung ku kabeneran wae deui aya ku ngepas eta batu ali teh. Dah ayeuna mah beral geramiang prak gera lumampah ku aki di jurung pangdoa ti dieu nya alam. Mohon Ki abdi saja amit heula, abdi nyuhunkeun heula diapunten ka Aki. Bilih wae salami abdi di dieu sareng Aki kirang upami ka Aki. Geus lah tong jadi pikiran. Sok didoakeun ku Aki. Geus kitu mah. Solongkrong si alam ngajak sasalaman heula ka Ki Sabda. Teras diambung pandanganna. Tananing menta restu tinu jadi guru. Sangkan sagala rupa naun paniatanana aya dina kalancaran. Gap ku Ki Sabda ditampanan bari diusapan sirahna si alam. Tos kitu lambaina kunyam-kunyem. Teras munanana si alam ditiup ku Ki Sabda. Ayo alam, urang keluar ayeuna mah. Saur Ki Sabda kadang deui nyarios. Tos kitu mah duanana carengkat tuluy muru kaluar. Sanggeus araya di luar, pok si alam nyarita. Mangga atuh Ki. Abdi sejamios heula ayeuna. Nya jalu. Sok didoakeun ku Akinya sing salamet di jalana. Saur Ki Sabda bari jeung mencrong ka si alam anu mimiti lempang ninggalkeun eta patempatan. Beuki lila si alam beuki jauh we lempangna teh. Tungtungna mah les ngiles dina lebah pengkolan. Tos kitu mah Ki Sabda lebet deui ka bumina. Teras namprakeun dua pandanganna ka luhur. Neda kanu maha kawasa sangkan si alam salawasna sing aya dina panang tayunganana. Cag urang tuna heula Ki Sabda baraya. Urang teuneun di handeulem sieum, urang tunda di hanjuang siam. Paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun deui banyu alam alias si alam. Harita sanggeus si alam jauh ti bumina Eyang Sabda. Katempo si alam keur mapay-mapay jalan satapak. Hari kenca katuhun eta jalan maneh rajeg ku tatangkalan anu galede. Suara manuk mimiti recet reang patemalan jeung baturna. Tayona wae wanci geus maju ka isuk. Panon poe mimiti meletek ti beh wetan. Cahyana nyaangan panca buana. Karasa haneut mata genah kana awak. Turug-tug si alam mangihan jalan anu rada nurugtug. Anu taringgul ku babatuan. Malum dah tuh kangaranana oge jalan di pagunungan. Beak jalan anu nurugtug, manggih jalan anu rada nanjak. Sanggeus beak jalan anu nanjak, gok manehna anjog. Manggihan jalan anu rada datar, renghap si alam narik napas jero. Geus kitu koloyong nyamperkeun heula kana hanapeun tangkal anu aya di sisieun jalan. Teu lila gek manehna diuk bari nyarane kana tangkal. Pok si alam kadenge nyarita sorangan. Geus aya yeuh hampir kana 10 tahunan mah aing teu nincak deui ieu jalan.
Da ti heula mah asa teu kieu ieu jalan teh. Ka mana aing kudu lumampah yeuh nya. Ceuk geurentes hatena si Alam. Geus kitu manehna cengkat tuluy leumpang deui nuluykeun lalampahanana. Ari sapaparat eta jalan teu bina we. Kawas nu tadi masih keneh dipinuhan ku tatangkalan anu garede. Teu lila gok si Alam anjog deui ka hiji tempat. Di eta tempat jalan teh nyagak. Ngenca katuhu. Ari jalan nu kakatuhu berasna teh bisa parat ka leuweung paniisan. Ari jalan anu kakenca berasna mah ka pilemburan. Reg si Alam ngaraneg. Ai jalan teh geuningan nyagak ieu. Kudu ka mana aing lumampahnya lamun geus kieu ye. Tapi lamun ditingali mah jalan anu kakatuhu mah sigana teh arang langka katinca ku jalma. Sababna masih keneh remet ku jukut jeung eurih. Ari nu kakenca mah rada bersih jalan teh geuningan. Siga nu geus mineng katinca ku jalma. Leuwih hade aing rek milih anu kakenca we. Tanu ka dieu yeuh nu berasna ka pilemburan. Kitu ceuk pikirna si Alam. Geus kitu mah leumpang deui dibarengan ku suara manuk anu recet di sarada. Beuki dieu jalan anu diliwatan ku si Alam teh beuki geunaheun. Beuki ngalebaran jalanna. Ari kenca katuheun jalan mimiti di pelakan ku tangkal kaso. Pun kitu deui tangkal peuteuy anu rajeg sapaparat jalan. Teu lila ku si Alam tilebakeun eta jalan katenyo aya pasawahan anu ngeplak satungtung deuleu. Tah geuningan di hareup geus mimiti katempo yeuh aya pilemburan. Ari itu naon nya? Siga cai talaga katempona mah. Leuwih hade aing ka dinya heula we. Itung-itung reureuh heula. Jeung rek mandi heula di. Etang-etang miceun kesang meuni tegarna kieu awak ya. Ceuk si Alam bari nyampeurkeun ka talaga anu caina kacida herangna. Sing horeng eta talaga teh talaga herang. Ari sisieun talaga dipinuhan ku jukut-jukut anu aralus. Rek teu matak aralus kumaha. Sabab cai talagana oge kacida herangna. Ari eta sisi talaga teh tempat pangaritanana si Sade. Lamun sakalieun sok ngalajukut ka dinya waktu keur digawe di bumina ki Jumatea. Teu lila jog si Alam anjog ka eta tempat. Sanggeusna aya di eta tempat tuluy manehna nengan heula nu rada iuh. Geus kitu gek dina luhureun jukut bari ngecageun heula buntelanana. Tuluy mencrong kana cai talaga bari jeung pok nyarita. Geunah sigana mah yeuh lamun ngeueum heula dina cai talaga teh. Nyaah rek ngeueum heula we. Ceuk geurentes hatena si Alam. Bari muka heula baju, pangsi jeung iketna. Geus kitu manehna turun kana cai talaga. Nya we barang anclom teh kana cai. Eta cai teh meuni tiis nyecep kana awakna. Breh sawangan si Alam kacipta ku manehna.
walungan anu aya di suku Gunung Cikuray, hiji tempat anu geus ngalatih dirina ti leutik tug nepikeun ka sagede kitu. Iraha aing bisa panggih deui jeung anjeun walungan. Pileuyan susuganan atuh. Hiji mangsa mah kuring bisa nincak deui ka anjeun. Ceuk si Alam bari jeung neuleumpkeun sirahna kana cai talaga. Sanggeus dirasa cukup, tuluy si Alam hanyat deui ka darat. Geus aya di darat gek manehna diuk dina luhureun jukut. Ari panonna rurat teret ka sakuring bungking eta patempatan. Barang keur anteng nitenan eta patempatan, cerit ti kajauhan kadenge sora anu jejeritan menta tulung. Atuh gebeg si Alam teh ngagebeg. Geus kitu si Alam make heula baju pangsina jeung masangkeun heula iket kana sirahna. Mun teu salah mah tadi teh asa kadenge aya sora nu jejeritan. Lebah mananya? Ceuk geurentesna hate si Alam teu lila cerit kadenge deui anu jejeritan wetaneun eta talaga. Tagening beh wetan sigana mah yeuh ceuk si Alam. Geus kitu cileng si Alam loncatan. Muru kana datangna eta sora. Baranggok si Alam anjog ka kebon awi, breh. Kumanehna katempo aya saurang awewe anu keur dipaksa mirosa rek digadabah kahormatanana ku 5 urang jalma. Eta awewe teh teu sirikna babadug. Ari kadua leungeunna direjengan kuduaan, sukuna totojer. Ari buuk kusut geus teu puguh urus. Cerit eta awewe teh jejeritan deui bari jeung tulung-tulungan. Estuning matak watir nempona. Gandeang si Alam leumpang gandeang. Muru kanu 5aan anu keur nonggongan ka manehanana. Teu lila pok si Alam nyarita. Kisilah nanaonan ari anjeun teh? Sok lepaskeun. Karunya atuh nu 5aan teh bari ngadenge barang ngadenge aya nu nyarita kitu ti tukangeun maranehanana teh. Kabeh meuni bareng ngalieu ka si Alam. Geus kitu tuluy maralik awakna bari ngabaradega melak cangkeng. Pok salah saurang anu awakna jangkung gede kadenge nyarita ka si Alam. Saha sia? Jeung rek aya urusan naon? Datang ka dieu budak ora? Tanya eta jalma. Si ngoreng eta jalma teh si Behom maraya. Anu harita geus nepi ka lembur eta pikeun nalung ti kaayaan di pilemburan. Ngaran kuring Banyu. Urusan kuring datang ka dieu eueuh deui pikeun nyalametkeun eta budak awewe. Sabab geus jadi hiji kawajiban pikeun kuring keur nyalametkeun saha wae anu sakirana keur butuh ku pitulung. Tah kitu kisilah. Temal si Alam bari jeung mencrong ka si Behom. Oh, Banyu ngaran sia teh. Alus atuh ari kitu mah euy. Berarti sia teh gede kawani euy. Na sia can apal. Aing yeuh anu ngaranna si Behom. Moal aya duana sia. Jeung eueuh saulu oge nu wanieun ka dewek mah. Iwa teh sia we budak ora. Nah yang modar sia teh. Pan tadi ge kuring ku kuring tadi geus disebutkeun. Kuring datang ka dieu teh pikeun nyalametkeun eta budak awewe. Lain hayang modar kuring mah istilah. Temal si Alam bari tetep tenang we katempona teh.
Kurang ajar sia kunyuk teh. Ulah sambat kaniaya sia lamun beung sia dipiteskeun ku dewek sia. Ceuk si Behom bari jolad manehna leumpang ka hareup ngadeuketan ka si Alam. Ari leungeun katuhuna geus calangap rek nyekek beuheungna si Alam. Barang leungeun si Behom geus rek nepi kana beuheungna si Alam. Gep ku leungeun kencana si Alam pigelang leungeunna si Behom teh dicepengan. Meni pageuh ngonci teu regrog-regrog. Lepaskeun sia leungeun aing. Ayo lepaskeun sia. Atawa hayang dibabuk sia teh ku leungeun aing yo. Ceuk si Behom. Ari ku si Alam teu diwaro. Teu lila hiuk. Berup kencana si Behom nyuruk rek ngahancah puguh katuhu ceulina si Alam. Tapi lep kep ku si Alam ditewak ku leungeun katuhu. Geus kitu dua leungeunna si Behom anu keur dikonci ku si Alam teh dijungjungkeun ka luhur. Atuh goak si Behom teh ngagoak sabab karasa nyeri kadua leungeunna jeung matak seueul kana angen. Codet, kalaka cercing wae sia. Ayo tulungan aing. Ceuk si Behom ngomong ka si Codet anu keur ngajaranteng ningali ka manehna. Atuh jeleng anu duaan teh ngahurup ka si Alam. Ari si Alam harita nyurungkeun heula kadua leungeun si Behom ka hareup. Atuh kubrag bujurna si Behom teh titeuneut kana taneuh. Goak si Behom ngagoak deui. Keur mah kadua leungeunna karasa murilit, kari-kari ayeuna bujurna titeuneut kana lemah. Bari jeung diuk kituna teh si Behom, leungeunna kekerepengan, ari sungutna aduh-aduhan. Kocapkeun ayeuna si Codet jeung baturna anu keur ngahurup ka si Alam. Serepet duanana ngalugas bedogna. Geus kitu sabrut si Codet narajang ti lebah katuhu nu diarah puguh ceulik kencana si Alam. Tapi si Alam mah tenang we nempo panarajang ti si Codet sarupa kitu teh. Manehna ngan saukur ngalelepkeun sirahna ka handap. Geus kitu leungeun katuhuna si Codet anu nyepeng bedog teh dirawel ku leungeun katuhuna si Alam. Kep tuluy dibedol ka hareup. Atuh tolonyong awak si Codet meni nolonyong ka hareup. Ari ku si Alam geus disampakeun ku tuur katuhuna ngahanca kana dadana si Codet. Hiuk jebrot goak si Codet ngagoak. Bru namru. Ari bedogna dirampas ku si Alam tuluy dibalangkeun kanu jauh. Ari baturna nu saurang deui barang ningali si Codet geus namru bari jeung humaruru jeleng manehna luncat bari jeung heumbatkeun bedogna ka si Alam. Nu diarah memuncangan suku kencana si Alam. Jauh si Alam ngajauh ka luhur bari nyepakeun suku katuhuna ngarah kana beungeut kencana eta jalma. Hiuk jabrot goak bangkiung eta jalma teh ngabangkiung kalebah katuhuna. Bari nyepengan pipi anu kencana. Nu karasana matak panas bari jeung sing jalengeng kana ceuli. Kurang ajar sia. Rasakeun ya. Hiet. Jeleng baturna si Codet ngajeleng deui bari jeung nyabetkeun bedogna. Ari nu diarah cangkeng kencana si Alam. Ari si Alam ari tangan saukur narik suku kencana ka tukang. Plos pedog musuh ngeplos. Geus kitu ku si Alam teh diantep. Tuluy najongkeun suku katuhuna kana kekemplongna lawan. Hiuk jabrot goak eta jalma teh ngagoak.
Barang keur ngagoa kitu leungeun katuhuna si alam ngarampas bedog tina leungeun lawan. Sanggeusna beunang blower eta bedog teh dibalangkeun deui ka tempat anu jauh. Tilu musuh geus nalamru bari jeung humarurung. Ari ngaduaan anu keur nyepengan budak awewe teh barang nenyo batur-baturna geus nalamru, cul weh budak awewe mah dilepaskeun. Geus kitu nu duaan maju ka hareup. Bari jeung sing serepet ngalugas bedog. Ari budak awewe anu tadi dilepaskeun teh tuluy manehna unur-unuran nyalingker kana satukangeun dapuran awi. Bari jeung panonna mah mencrong weh ka si alam anu keur tarung jeung nu duaan. Cileng cileng si alam ajeleng-ajelengan nyingkahan panarajangna lawan. Ari bedog put bet pating serepet jeung sing hariyeng kenca katuhu. Tapi keur si alam mah ningali panarajang sarupa kitu teh teu matak gimir. Manehna ngan saukur ngagulak-gilekeun awakna ka kenca jeung ka katuhu. Anu sakapeung mah sok rajeun ngajaul luncat ka luhur. Tetela lingas geuningan sileng teh euy. Jabrig, hanca ti kenca euy. Dewek ti katuhuna. Kitu ceuk si Jenil. Nitah ka si Jabrig sangkan nyerang ti beh katuhuna. Atuh celeng-celeng eta dua jalma teh nyerang deui babarengan ka si alam. Bedog menyebut pet matak paur. Tapi keur si alam mah es tuning tenang weh nying hareupan sarupa kitu teh. Barang duanana narajang deui ka si alam. Si alam harita loncat ka luhur. Tuluy najongkeun suku kenca jeung katuhuna kana tarang lawan. Atuh jedak. Cengkang. Duanana ngajarengkang ka tukang. Blu. Bujurna titareuneut kana lemah. Teu lila celek. Suku si alam nincak deui lemah bari nying hareup kanu duaan. Waduh, cilaka kieu mah Jabrig. Lain layanin urang-urang euy. Hayu urang tinggalkeun ieu patempatan teh. Bawa tu barudak anu raripu euy. Ceuk si Jenil ngomong ka si Jabrig. Bari duanana nguneang nangtung muru kanu tiluan anu keur kumaregung. Geus kitu anu tiluan teh dihudangkeun ku maranehna. Sanggeusna harudang tuluy maranehna lalumpatan ninggalkeun eta patempatan. Barea Sunda di mana wae ayana mung dicekapkeun dugikeun ka dieu heula wae. Malespati anu jadi adi bagian ke-17. Insyaallah humang Malespati anu jadi adi bagian ke-18 sejadi lajeng deui dina dinten-dinten anu salajengna. Atuh anu nuhunkeun kana sagarupi pangrojong ti Barea Sunda anu parantos ngiring subscribe nya ngageungkeun kana channel mang ieu. Mudah-mudahan atuh sing tambih majeng channelna supados mang tiasa saterasna mang dongengkeun kanggo Barea Sunda di mana wae ayana. Atur nuhun sakali deui kana dukungan ti sadayana. Mang amit mundur. Wilujeng kantun kasadayana permios.